Jeng tunggu di sia mah ninggalkeun geuningan maneh anu madog teh sia kehead. Teu kieu mah menang mulung. Ah, pira ku mulung menang sakarung sia teh. Nya tadi aya angin gede ki. Ari sia nya ngabangsat ngawadul kunyuk. Atau menta saeutik. Saeutik naon ari sia kehead tinggal sakarung kitu goblok yang dicacak wae. Ampun ki ampun. Wah, sia budak saha maneh. Tenang anakku, akan kupastikan kau selamat. Ampun ki ampun. Ah, eueuh kata ampun sia ku aing dibawa ka barak. Pul hitung pul, burukeun pul. Hiji, 2, 3. Sakali deui wani ngusik budak aing ku aing dikeureut sia kanyutna. Ulah atuh Menta hampura ka aing. Heueuh, hampura euy. Hitan yo pajero. Gut, heuy. Nah rek maehan anak aing sia, lain rek maehan rek ngawarah, terus naon ngasong-ngasong arit. tuh maneh kapokeun we atuh jang. Kumaha lamun budak aing tengah kalongeun? Bengan sabut madog atuh. Pul ari maneh madog. Mohon Pak. Diajarkeun ku saha sia teh? Nya Pak abi hampura kapoekan Pak. Bapak mah can pernah ngajarkeun sia teh. Abi di kamari hayang jajan teu dibere ku Bapak. Terus madog solusina sia. Kieu we jang urang kabarakeun we heueuh. Saha maneh wani ngatur aing? Oh ngabejaan we. Lain Montong ikut campur maneh. Eta Urusan aing eta mah sia teh gelut lah. sok atuh ka dieu ari wani mah teh goblok. Ari kolot badegong nya ka dieu sok. Ayo pul balik pul.